para saing mah dia mah ngadon datang adon nari kay mah kolot para saing mah dia mah hirup na wah dia tak ih penting atuh aing mah jero lapar bae ka dieu. lapar si lapar dia hirup ngan bisana dia para saing mangan ngadon dahar bae di mah kolot Atuh gunaan di mah kolot teh jero. atuh ari kolot si mah ngomong naon kolot mah kerok ke kanak ngan dia na kudu boga harti kudu daek manduan ka kolot meuli naon meuli beas meuli lauk sambeleun dipandang ku kolot mah dia sama sekali eueuh beeuh dia buktiin lah dia coba gama dia di mana di darah jadi nu kolot Dia ngal-ngal na gaing sok merean san meuli sambeleun meuli lauk. iraha dia can pangir mana kapangih dia ku aing merean naon dia di makolot dia mah hirupna belet tuh dia mah pengaruhna sebenarnya mah di mah ieu mah sok merean naon datang ngadon dia tuh kaisin dia mun tah makolotna jaring Ja ibu kecelok ngomong naon. moal ngomong naon kolot mah cek aing moal kudu ngadeuleuh kana saudara sekolah mun tah makolotna jaring kawas batur bu kolot geus tanpa daksa dia menang korek-korek cong ku dia diadon mawa ya kali mah kolot bisa ditampilin dia kuaing sok tuareng ka dia dia kuaing mun carana kodok diliak dia kuaing au hartian dia hero Lamun neuk ngomongan aing tos dahar. jelema doang dia mana jadi karek gua laku kain dia omongan mun jelema normal kas batur saat kuaing dia ditabok dia kuaing make ngajaja dia burung aing kejawab aturan ngomongan jelema tos dahar nyawa yang geleng jangan ka dia mah lamun tos dahar langsung lempang dia makena moal kapagi dia kuaing ungal-ungal dia make itu kan ngadon dahar doang kali yang dia belempang hakan ku dia jeung piringna dia teman takaran sekali dia mah hero jegerol dia ngebiakeun doang dia mah kolot dia Mus make jangan ngeunah naon dia. mabur dia omongan dia omongan kadang mah Atuh nah ento aing dahar di omongan tos dahar ngomongan jelema mah. aing nyaongan dia na bae itu kan nyaonan dia ngadon doang dia kan mah kolot sok dahar kan dia gitu